Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sadayana, tepangkeun nami abdi Junita Tripertiwi, abdi ti kelas 10 hiji, abdi bade maca dongeng Putri Tidur. Putri Tidur. Zaman baheula aya hiji karajaan anu megah. Raja jeung ratu hirup kalawan nyaah. Tapi aranjeunna sedih sabab teu boga anak. Unggal poe aranjeunna ngadu enepi ka tungtungna kahayangna dikabulkeun. Sareng sababaraha bulan ti harita lahir putri gelis, Putri Aurora. Raja jeung ratu ngayakan pesta pikeun ngagungkeun lahir Putri Aurora. Para dewi maju mere kado anu istimewa. Dewi kahiji mere kaindahan salalawasna. Dewi kadua mere hate anu hade. Dewi katilu mere kapinteran. Dewi kaopat mere sora anu merdunga kawas manuk nyanyi. Dewi kalima mere lembut hate anu ngajadikeun batur mika nyaah. Samemeh Dewi katujuh mere berkahna ujuk-ujuk aya dewi jahat anu teu diundang asup ka jero. Anjeunna ambek pisan kalawan sora tarik manehna ngucapkeun kutukan. Eta putri bakal kakaem ku jarum pemintal jeung maot. Sadayana kaget, raja jeung ratu ceurik. Tapi Dewi katujuh langsung maju jeung ngomong, manehna moal maot, kutukan ieu teu bisa dipupus. Tapi bisa dilereskeun, putri ngan bakal sare salila 100 taun. Sarta bakal hudang ku cium tina ka nyaah sajati. Raja bunga satengahna, tapi masih sieun. Anjeunna marentahkan supaya sakabeh alat pamintal dirusak. Waktu lumampah, putri tumbuh jadi rumaja anu endah, bager tur wijaksana. Dina ultahna ka-16 taun. Manehna jalan-jalan di karaton. Anjeunna manggihan hiji menara kolot. Putri nyobian tapi jarina kepantok ku jarum. Getih netes. Putri rak-rak jeung sare jaro. Kutukan lumangsung. Sakabeh karaton oge sare. Raja, ratu, prajurit, patugas dapur, komo kuda jeung manuk oge. Dewi alus ngagunakeun sihirna pikeun ngajaga karaton. Nepi ka hutan rungkun jeung duri anu rapet nutupan sakuriling karaton. Pas 100 taun kaliwat aya saurang pangeran anu wani jeung hade hate. Anjeunna datang ka eta karajaan. Ku mujijat rungkun jeung duri anu rapet. Eta muka sorangan. Nyieun jalan keur anjeunna. Pangeran asup ningali karaton nu sunyi. Sadaya jalma keur sare. Tungtungna anjeunna nepi ka hiji kamar indah. Di dinya aya putri anu sare di ranjang emas. Beungeutna endah pisan. Pangeran kagum. Tuluy manehna nyium putri kalawan lemes. Sakali deui mujijat lumangsung. Putri muka panonna lalaonan. Dina waktos anu sarua. Sakabeh karaton oge hudang. Raja, ratu, prajurit, jeung rahayat. Putri seuri ka pangeran. Sarta ka nyaah tumuh di antara marenehna. Teu lila ti harita aranjeunna nikah kalayan pesta anu megah. Rahayat bunga kabeh. Putri jeung pangeran hidup babarengan dina kanyaah. Aranjeunna mingpin karajaan kalawan wijaksana. Sarta hirup bagja salalawasna.